paning euy. Eueuh si emak mah. Wah, kajo-kajo acan. Ini geus dahar, hese, naon hese. Jiga jang Batman, oi. Bener jang Batman ieu mah euy, masalah. Arek ka mana, Kang? Lain ka mana teh? Rek neangan didinya. Teu beunang wae dari bisa ku dieu. Oh, nyata itu asa tepuk ku teh. Heeh, sarua abah ge aya perlu. Itu urang ngobrol dia. Ayo. Iya, Kangnya ya. Jadi asa bingung, teh si kumaha eta masalah si Darwis teh. Soalna ke Kangnya Abah. Iya teh keur lamun stres teh mah nyeun ngondak orang mah keur stres. Cuma eueuh keur nganjang ka Sumatera ka anakna. Eueuh kajo-kajo acan, coba ya budak can kapanggih wae. Tah kieu lamun sakirana akang teu sanggup. Nengan nu ngaran si Darwis. Ayo urang mau barengan atau kumaha carana? Aing teu sanggup jeung Batman mah. Si Darwisna diudah ka tu kontes ka dieu, diudah ka dieu kontes ka ditu. Rek teu kumaha ka dieu. Apaan anak buah teh digawekeun nah kumaha ieu. Di dieu ge ngasita barudak. Barudak si Ahong, Sumawana, deureuk ka dieu. Si Rojali teu puguh. Jo si Bang ka awewe wae rek kumaha sok di dieu. Tak lieur di dieu ge. Kayak kanaha jadi sosorongot ka dewe kumaha ya teh? Ai si sosorongot Kang, ulah saarti kade. Kang Ujang teh kelieur ku anak buah. Diritah ka itu ka dieu eueuh di balik ji oge. Mata lieur da. Garoblog pisan ge mah teh. Nah atuh. Moga anak buah teh garoblog teh lain kitu Kang. Abi mah heuwing gitu. Ku asa bingung gitu ayeuna kan sorangan. DP geus dibikeun eta teh duit teh Kang. Lamun apal lamun percaya melaan nganyuk ka hutang eta teh. Gua kating ku matak dipendan tulung ka Akang teh. Apa kitu lamun sakirana Akang geus teh sanggup kumaha lamun urang babarengan teh anganan ayu. Ke heula ngadarman. Keun we eta mah urusan kaula lah. Karena di dieu era ku ngadarman. Syukur aing ngarasa era mangan ieu mah bila mana heuh bisi teu sanggup kitu. Nya lamun Kang Darman ke wae mah hayu urang teangan ayeuna di Darwisna. Oh gitu ayu. Naha geus coba heula teh hayang neangan teh. Lain di dieu. Ayeuna mah mimiti mah urang ka babaturna si Darwis. Di mana baturna? Apa imah-imahna. Hayu urang teang. Tuh keur nyumput di dinya nya. Heeh bener hayu urang teang lah. Bruh. Mana joget gitu teh? Udah bisa. Deket. Deket weh. Ya saha teh ningali nempo eumpang teh. Coba aing. Aing teh Ujang Batman. Dina kali dari ieu ah. Ya teh ulah loba gaya aja. Pejakeun di mana si Darwis? Ampun. Di mana si Darwis? Ampun Kang. Sok, Ampun, di Kang. mana si Darwis? Can pendak Kang. Sok, di mana si Can Darwis? pendak. Can pendak. Di barangkeun nu aing sia. Ampun Kang. Mengaku. Mengaku. Terang Kang. Ampun Kang. Ampun. Di barangkeun dijumurkeun ke balong Ampun. aing sia. Ampun Kang. Kang. Di Ampun mana si Kang. Darwis? Ampun. Istighfar. Kain geus jangan ngomong. Karunya istighfar. Kan bae cuman Ah, make mah. Ampun Kang. Istighfar. Ampun. Yang dijumurkeun ke balong. Ampun Kang. Ampun. Kali di dia. Ampun. Aing teruskeun ke rumah. Ampun Kang. Ampun Kang. Ampun. Ampun. Ampun Kang. Ampun. Aku enak buat si Darwis. Ampun. Sok. Ampun. Sok. Apa ada si Darwis? Di mana ayeuna? Ampun Kang. Ampun Kang. Ampun. Apa ada si Darwis? Apal teu? Apa Kang? Di mana ayeuna? Mana? Tah geuning apa Orang Kang? pelarian Kang. Sok nangtung. Nangtung.
Sok enak mah geus ngaku. Kang. Jujur. Ampun. Apa nu ngarjakeun geus apa? Di mana ayana? Aya Kang apa? Tah ayeuna kieu nya ye. Ayeuna kieu kumaneh tepungan nu si Darwis. Iya Tah. Kang. Ajak ngobrol di mana? Oh, Ajak bukan ngobrol bener. di mana nya? Kadang ke euy, haunya. Bapak jeung si Akang Nuhun. Haunya euy. nepungan, tapi maneh omat ulah bebeja aya Abah jeung si Akang nya. Nuhun. Nya, omat ulah bebeja. Nuhun Kang. Ulah bejang Batman heuh. Nuhun Kang. Oh, hampuranya Jilbat. hampura kelepasan. Kang. Tah ayeuna mah jig tepungan si Darwis, Nuhun. ulah kahiji tepungan si Darwis, kaduana ulah bebeja Iya, Kang. panggih jeung Abahnya. Nuhun Kang. Jig. Nuhun Kang. Omat, duh, Ya, haunya. Kang. Jik. Kang. Hei, hei. Hei, dia, bener. Sangat mana teh? Abi Kang Junaid. Nama panjangna Junaidi. Oh, namanya Junaid. Aing teu buku panjangna. JB ini tangan si Darwis. Tangan si Darwis. Jangan barudak kamarananya si Danu can jaga si Koswara teh di Garut can balik-balik nih anteng Tapi kieu Kang, lamun ayeuna teh dituturkeun Wis. Wis, lanang aya wis. Akang tak asa cancaya euy soalna nu ngaran lu baturan si Darwis nu cereuh kabeh. Hayu urang tuturkeun bisi katipu kos di heula, pas di loji. Teu ngeunah hayu tuturkeun. Tuturkeun Yang we nya. budak mah hayu. tengah di udah kujuri gitu aduh aya naon ya sing cing diukel atuh ngarah di situ tegang teuing kalem kunaon itu siga nu masih udah kujuri geus ti mana di Junaid Teh naon? kunaon atuh tiga beungeut teh tiga nu tegang gitu Ah, capek we wis ah. oh rek gitu moal ya arua geus nungguan barudak kareueuh gitu Wis. Ngomong-ngomong geunya boga masalah naon wis. kunaon kitu net Anto we wis. maksudna kumaha net teu kunaon Henteu wis. Urang mah aya apa we? Coba babaturan. jadi kieu net ari hayang apa mau kudu dicaritakeun mah panjang inti nama urang teh boga masalah jeung mitoha jadi buronan mitoha jangan wae Anto wis. Anto we. cik aya nu disumput-sumput Teu ah. syukur atuh kitu lah Kang, itu Kang. Itu aja. Oh, ini. Sok kenalan bae. Eta. Tak nanti serius kayung kokok beunang sia ayeuna kalah kamu kumaha caranya nya ngarate unitnya ngarate unit euy oh dua anjing tadi Oh, benar. berboga Kenapa enggak lah? ayo ayo tuh Wah. Benar. Abi Kang, Ampun, benar Kang. benar tuh teh. Ampun, Ieu Kang. benar tuh teh. Ampun Kang. Mantung, Oke. Sam. Ampun Kang. Mantung, mantung. Eret Ayo, itu kan eret. sia Ampun Kang. ya salia ayeuna ka mana aja abah Aing nang cik subur. rek nanyakeun euy sia teh ari akte tanah di ka mana Gadekeun bang astagfirullah digadekeun sabaraha ieu sia saalit bos oh sabaraha 20 juta oh iya oh ai sia tuh kumaha manis sia muka kagak geringan kopok sia mah kopok kamarah teh hah Aduh, sia ini labuh. Kang. Oh, Mas.
teh. Ampun Kang. Baik kamu. Naik kali naik kali naik. Naik kayo. Naik kali yo. Ampun Kang. Ayo ampun ya. Aduh si goblok geus kabur deui wae. Udah sudah wes satu. Udah kuat si goblok. Hei, cepet.